Bentang Kopeng. Cek batur mah dirina teh bentang kopeng. Nu jauh pada carunduk, nu anggang pada daratang. Mika asih ka dirina, mika hayang nya cintana. Teu disangka teu dinyana, kuring tepung jeung anjeunna. Dina kaping 17 Agustus dinten Jumaah ulang tahun Indonesia merdeka 50 tahun Indonesia emas. Kalayan kuring jeung anjeunna kedal janji suci. Pasini pasang subaya saja hirup babarengan keur nuluykeun perjuangan. Dina dinten Senen kaping 11 September tahun 1885 kuring jeung anjeunna ditepung jodohkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala anu maha suci, Pangeran anu maha kawasa, anu sifat Rahman Rahim. Kuring jeung anjeunna dahub laki rabi diksaksenan ku para sepuh tur para wargi. Alhamdulillahirabbil alamin.